Ngadon ngajet dog, gawe nanti uah abah teh. Ngadon ngajet dong. Ada uah abah. Teh. Nyarek ngalongok si abah tuh pan gering can nih. Oh, gering si abah tehnya. Atuh mawa ieu, atuh mawa oleh-oleh atuh. Oleh-oleh nahaon atuh da eueuh. Aya lain jukut memberian diwawalkeun. Bener cukup. Oh, engke we di ditu jukut teh gampang. Lain aya karesek teh. Karesek. Karesek mah ka di imah lah di ditu. Pugu gedah jokot-jokot karesek buru. Jadi kita kudu ieukeun deui. Karesekna euy. Piraku buru. Mau karesek tok. Tadi karesekan jadi pura-purana buah. Heeh. Pada taya duit kan 100. Kek pada taya duit kan 100. Kayak bikin ke manehna jadi di bebenyokan aku duit. Karesek kalau ada buan. Urang gawean heula. Ngan hayu we gering aki teh dia. Gering wae aki-akina riweuh urang mah. Kudu teuing lamun sirah si abah teh diteuk ganti ku boneka kaluhurna. Aku mau darat. Geus lah orang maju kuat kota daun gedang wae ieu. Naon we bro? Daun gedang bener euy, cek mah eta aja ngelalap gitu nya. Bener. Bok daun gedang. Kan ai batu. Kan ai batu makan buah, urang mah gedang. Daun gedang, bener. Nah, Tah kitu. udah teu mau naon abah kitu ngan oleh-oleh ieu sakieu. Oke, bandukan dikata bebenyona aku duit 100 jadi mau ngambek. Kitu bener kitu. Tuman akeun bae ngambek oge tuman. Ketuman sih kalanya. Naon cenah eta ieu dah. Oke tadi telepon nanya eta teh naon cenah cek eta teh cek abah teh teh. Ye pan teh urang kalongok dibuka kapan langsung temukan eta tah. Benar. Orang heureuyan sakali-kali mah. Mana pokoknya. Ayo tuh bro. Pusing orang teh tadi orang pusing teh tanya nama. Saya geus pusingnya. Aya gering, meus gering jadi udah. Urang ar di motor teh aduh aing mah. Bensin di mata di bensinan tadi Poho. pusing mah. Kembali gitu. Motorna modar. Ayo atulah dia reman wae. Kade aku brag. Si abah ya wis abah. Awas kela mun. Kela. Bensin ayo ampun mereka. Cerita ayo sabah teh nya. Teuing. Naroan ku aing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah. Di mana? Naon nanti di kanan me segala. Di kanan me lain. Aduh ampun si abah mah. Kan aku meh meureun. Kan aku meh sabarkeun atuh. Teu balik si abah mah ampun. Ngalieur. Omong gering tapi aprak-aprakan. Jeung motor mogok jeung naon ieu teh ngadipukeun. Aduh ampun deka. Tegenah naon sirah? Tingkar nyun. Aduh ampun. Ek diheureuyan teh mah jadi lieur kieu mah. Cerug ieu mah. Tapi da teu naon ieu nama? Itu Atuh ieu mah nya. atuh. Awas Jang. Awas. Kan keur video. Heuh atuh bawa berobat. Iraha jeung saha isukan? Awak mau ka itu mana eta heuy. Aduh ampun. Kadar itu. Carekan nya abah keur boga penyakit kitu mah. Nyaho keur lieur aki-aki teh. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karena saja nyautannya tatanya. Eta masa ku bisa liar oga bang. Heeh. Ari isukan aja arek jeung saha gitu. Sukan jeung sa berobatna. Ece. Oh jeung Ece. Oh, arek ka mana? Ka PYP deui. Oh, ka PYP deui berobatna. Berobat merenya. Heeh. Aku urang atuh abah rek berobatna dibere duit lah keun bae ieu. Ya, ka keur berobat. Teu jadi arek ke prank teh. Keur berobat kan lobang ngahulang jeung urang apa kana mah.
Berobat kakek euy. Lain duit lepet sama lain, duit berobat. Berobat. Nuhun atuh nya ayeuna Abah aya milik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cager deh aku duit mah langsung. Udah eta atuh kos lain lalaki wae eta pendekar kayu bakar teh kumaha cenah teu ecreup teh. Tadi mak di prank heula mas bawa itu tiar sepakeun. Karena geus dieur kieu mah power. Beulak urang teh. Yo astagfirullahaladzim kitu da. Lain kieu ya. Lain si Ebi teh pan gawe teh geus 2 poe sorangan. Di ditu teh pan Abah eueuh. Ngadaon ngajedog gawe teh ulah Abah teh. Ngaduh ngaji dong. Da ulah Abah teh meureun pan gaji mah kudu meureunan. Gaji mah kudu meureun Nah, ngarugikeun. diandalkeun teh pan si Ebit man ku urang teman urang mah teh gering keur kieu eta teh. Pajar teh cenah kieu Abah lain ngadukeun nya kade ye. Lain ngadukeun pajar teh akeun bae mumpung we si Abah da gaji mah tetep aya 2 poe teh ngajedog ge deukeut ka kacau. Aing nah teh si Ebit teh urang dipercaya ku Abah teh. Jeung tadi mah make kieu pajar teh cenah nya ieu mah maafnya untuk menjadi cek urang ye. Keun bae cenah kake atuh gawe di urang jadi maneh cenah. Urang atuh keun bae digaji 60 di urang ongko di si Abah cenah boga gaji kitu tadi teh. Aduh. Apa nu dipercaya ketika anu anyar teh ya, tunungan anyar teh si Ebit ku aya. Ya, Napi na di kakaknya. heeh tak poe tadi mah gawe teh di urang keun ada di Sabah ge dibayar ieu mah beungeus si Abah kitu bahasana. Lain sing ngadukeun kade. Ternyata si Ebit teh ka Abah lamun deun papangi ku aing dipecat ku aing dibejakeun ka aing kadunungan anyar. Ngan ulah bea beja cek urang. Asak saha deui meureun kakakeun Aku mah Abah akal-akalan atuh ka urang jadi ngadak si Ebit na meureun aya kitu carana. Aku mah akal-akalan Abah bisa meureun gitu. Ampun teh si Ebit teh beunang dipercaya astagfirullahaladzim teh si Ebit aing mah. Ajar teh kitu bahasana teh Abah. Aku meureun teh gitu menang gaji tidak menang gaji. Urang mah tadi teh bayar langsung 60.000 si urang mah. 60.000 langsung akan bae ada teh si Abah ge boga 2 poe bari kieu ge cenah. Kitu bahasana teh. Astagfirullahaladzim abu teh si Ebit Mah urang mah aing mah. Aing mah mun geus cager ku aing dipecat aing dibejakeun kadunungan anyar. Bejakeun bener. Tuh. Tah urang teh. Anu lamun urang masih kana geuring perhatikan aku kakekna mah. Tak kitu, tak urang ge boboga keingetan ka Abah di tah. Ieu oleh-oleh da urang moal lila Abah daya kaperluannya. Ting tere cager tah ieu oleh-oleh keur Abah eta mah sakitu. Urang arek ngeureun nya banyak. Lain girang sono. Nuhun kakek euy urang ieu dibayar berobatnya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam matur nuhun pisan. Alhamdulillahirabbil alamin aya terberobat isukannya Abah. Bah, nak kerese kade bukanya eta nya, ulah teu dibuka-buka ayeuna keneh. Kakek teh oleh-oleh teh. Astagfirullahaladzim Umi, mere daun gedang nih, eta kenaon cara si kakek teh mere daun gedang teh. Gedang geunah. Lain ngeunah-ngeunah kitu aduh kanu banyak kanu gering mere nu kieu astagfirullahaladzim eta si kakek nah banget kakek. Umi banyak Umi mere nu kieu coba aduh para me mere nya para aing masih kakek astagfirullahaladzim. Aing nya sagek aing nya. Awas, yo teh nya ke si kakek geus